Wahai orang-orang Banten, wahai masyarakat rakyat Banten, wahai aparat para pejabat anu aya di Banten, entoh anda polisi ta, entoh anda abri ta, kupikeun jeung dengekeun, saya mohon anda jaga para kiai, para jengan, para abuya yang ada di santero Banten. Kenapa saya wasiat? Karena Indonesia sentral kekuatannya saat ini satu-satunya tinggal Banten doang. Jika Banten sekarang goyang, kalau Bantennya goyang, maka Indonesia ke depan akan hancur sehancur-hancurnya. Takbir. Wah, kasurupan aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijahi Sayyidi Rasulillah nas'aluka as-safa'ah, bijahi Sayyidi Rasulillah nas'alukal jannah, ilaika ya Rasulullah, ilaika ya Habiballah, askuna wa iba minadahri la yaqwalaha al-mutahammili wa inila arju anha bika tanjali fa innaka lijahun wa husnun wa maqul wa asmi mu'abkim suma'ami adwi wa duana wa ahrisum yadal jalali bihosamat min ay syai'in khalaqoh min nutfatin khalaqohu faqaddar. Nahmaduka ya man amarona bil mahabbah ila rasulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tudkhiluna darul khuludi wa jannatil aliyah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ibadallah, inna risalata wa nubuwata qadin qata'at pala rasula wala nabiyya ba'di. Qala ta'ala fi ayatil karimah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni adhkurkum waskuruli wala takfurun. Sok babagi bari ulah rarecet. Cep 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 cep. Bade dibagi heula sanes. Bade dibagi itu. Nuju dibagi. Panitia bade babagi heula sanes ya teh. Mangga bade babagi heula 5 menit beres meureunnya. Atos ya teh atos. Kapayunan pengatur acara pemandu waktu, urang doakeun mudah-mudahan mantena sing tambih barokah.
para ajengan, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh terkemuka, para pemimpin pesantren, para pemimpin majlis taklim sepuh dan pini sepuh, wabil khusus al-mursiduna al-wasiluna bainana wa bainallah, guru-guru kula nu diteda doana, wabil khusus keluarga besar pondok pesantren Raudhatul Hasanah sakaluargi teu diwiji-wiji. Urang doakeun mudah-mudahan mantena sing tambih barokah kapayun ieu pasantren, sing tambih masyhur, tambih barokah ya robbal. Oge kakasepuhan Abah Kiai Haji Nasuha pimpinan pondok pesantren Al Hasanah sakaluargi sami urang doakeun pamugya mantena sing tambih barokah. Oge kakesepuhan nu ngaheuyeuk je lembur terdiri ti Kang Kiai Haji Lili, Kang Ustad Nahrawi, Akang Ustad Anharudin, oke Akang Kiai Haji Saipul Dano, sadayana urang daroakeun mudah-mudahan guru urang nu ngaheuyeuk ieu lembur pamugya sing tambih barokah ya robbal. Teristimewa guru kula nyaeta pun abuya insyaallah penasehat tausiah anu kadua anu linggihna ti Cisantri. Urang sami doakeun mudah-mudahan mantena sing tambih barokah amin ya robbal. Ka aparatur pemerintah, para pejabatna, wabil khusus Bapak Lurah lamun aya, Bapak RW, Bapak RT araya, urang daroakeun para pejabat nu ngadukung kana ieu acara masyarakatna dina ngamumule insan nu istimewa pamugya Lurah, RW, RT sing barokah ya robbal. Doakeun we ka jeneuh ge. Oge katamu undangan para kiai, para ajengan anu alhamdulillah amprok jeung kula ieu. Para habaib sadayana teu diwiji-wiji. Aya nu ti kampung mana kula tadi dahar tanya. Sindang heula. Oge aya pun si Abah ieu teh alhamdulillah. Sadayana halaladir urang doakeun mudah-mudahan tambih barokah amin ya robbal. Kumna kasadayana para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda miwah para pemudi, santriawan santriawati rahimakumullah. Ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid nu sok diayakeun ku urang sadayana ieu teh aya dua kaistimewaan tina ieu bulan Maulid. Nomor kahijina memperingati hari lahirna baginda Kangjeng Nabi Muhammad. Nomor kedua dina bulan ieu oge nyaeta wafatna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangka lewat istimdad mantikoh peringatan Maulid penting ieu talajum antara jumlah sababiah jeung jumlah takwiyah. Hiji malah mandar urang mahabbah nu tujuanna kenging syafaati baginda Rasulullah. Nomor kaduana
malah mandar terketuk hati dina ngupingkeun sejarah kepulangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat namina. Ngeun urang mah sadayana penceramah dari dari Sabang sampai Merauke teh. Acara dina bulan Maulid teh memperingati kana lahir Kangjeng Rasulullah. Padahal dina bulan ieu oge dipunutna Kangjeng Rasul ku Gusti Allah, wafatna Kangjeng Rasul nyaeta di bulan Maulid. Mangka ditalajumkeun we ku santri dina Johar Maknun mah aya jumlah sababiah jeung jumlah takwiyah. Malah mandar nu cinta ka Kangjeng Nabi anu terketuk ngupingkeun kana hikayat perjuangan Kangjeng Rasulullah, mangka malah mandar urang sadayana kenging sapaat jaga di poe kiamat. Nomor kaduana urang terlepas tina umat anu mengecewakeun baginda Rasulullah. Bapak Ibu, Bu, ieu ibu datang ka dieu teh tujuanana teh ieu teh karena naon ka Kangjeng Nabi? Ayo jawab rame-rame jamaah. Urang dongkap ka dieu teh tujuanna teh ka Kangjeng Nabi karena naon? Oke, cinta. Sadayana jawab cinta ka Kangjeng Nabi. Kurang kompak, cinta ka Kangjeng Nabi. Pernah amprok jeung Kangjeng Nabi? Wah, wadul ieu mah. Ngucapkeun cinta ka Kangjeng Nabi tapi ditanya can pernah amprok. Pan sok rada pi aneh nya panya. Can amprok tapi ngucapkeun cinta. Nah, ieu Pak. Boa-boa cintana cinta palsu ieu nya. Kahade ih. Naganing kiai kenapa bilang cinta palsu? Karena tingali ajaibul alim sarahna. Umat Rasulullah akhir zaman mereka sampaikan dan mereka teriakan, saya cinta Rasul, saya merindukan baginda Rasul, saya bela Rasulullah. Tapi jaga di poe kiamat, jangankan diberikan syafaat, digupai diliuk ge henteu. Tah. Mana cintana ieu? Mangka besingan cintana cinta palsu doang ieu teh. Oleh karenanya wahai anak-anak muda, aya budak pemuda pun aya. Parawan aya. Supaya ulah salah cinta antara ka Kangjeng Nabi jeung ka Kabogo dengekeun, Anda harus tahu apa itu hakikat cinta. Cinta bukan apa yang dipikirkan oleh akal, tapi cinta adalah apa yang dirasakan oleh hati. Jangan kau beri aku harapan kalau hanya untuk dipermainkan. Ulah waka gorok-gorok can beres. Lebih baik aku sakit, lebih baik aku kecewa, lebih baik aku menangis karena kejujuranmu daripada aku tertawa dan tersenyum karena kebohonganmu. Well, oleh karenanya ini adalah keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda belum pernah bertatap muka, Anda belum pernah melihat wajah baginda Rasulullah, can pernah amprok, jangankan kita bertemu, napikeun kang ngimpi oge can pernah jeung Kangjeng Nabi. Tapi lamun ditanya cinta teh ka Kangjeng Nabi, cinta ieu disebutna cek santri mah disebut goer golib. Aya golib, goer golib. Lamun goer golib melahirkan segat lita ajub. Tah eta tah. Santri mah pasti pahamun anu tiungna beureum ka hideung-hideungan. Pan
aya galib aya goer galib, lamun goer galib mah itu lahir segat litajum. Ini keistimewaan Rasulullah, ajibnya luar biasa. Belum pernah kita melihat Rasulullah, tapi kita menyatakan nya komo lamun anu ngaji mah, lamun kiai mah nya talajum antara tasdek qabul jeung idian, seyakin-yakinnya lewat mu'taqidat sam'iyat. Saya cinta Rasul, saya bangga dengan Rasul, saya merindukan Rasul. Tetapi ditanya amplop can kiai mang jeung kangjeng Nabi can pernah eta goer galib segat lita ajub keistimewaan Rasulullah. Jol we diuntai katana ku Said Abdillah bin Malik, Mu'tabarun. Ulah ganeng. Ya waktuna terbatas, bagi-bagi. Ya, bagi-bagi. Mu'tabarun anil pari wa sururun bil Mustafa, mu'tabarun anil farhi wa sururun bil Mustafa. Noleng nang gitu nyabanya tunduh ieu mangaji kieu madaknya nyaho hartina santri nyaho terang naon sat hartina nu bieu terang, hoyong diterangkeun, hoyong dijelaskeun. Pengen tahu aja apa pengen tahu banget, atau tahu bulat digoreng dadakan? Bunga rajasa jeung bagya kapendak junjunanana Nabi anu pangbeungharna, Nabi anu pangbageurna. Pak Kangjeng Rasulullah nyabeunghar nyabageur bela ka umatna, mangka kupingkeun ku sadayana. Kula mah khawatir lamun ningali kana eta keterangan tadi nu disampaikeun Pak. Loba umat Kangjeng Rasulullah anu okosna mah cinta jeung deudeuh ka Kangjeng Nabi, tapi engke jaga di poe kiamat ulah ning disapaatan jeung digupai nepikeun ka diliuk ge henteu Pak. Ieu teh sieun ninggang di urang nyapanya. Hanas urang gogorokan di alam dunia kami bela Rasulullah, kami cinta ka Kangjeng Nabi, tapi jaga di poe kiamat teu diliuk-liuk acan ku Kangjeng Rasulullah. Siapakah mereka umat Rasulullah akhir zaman anu moal diliuk jaga di poe kiamat? Jawabannya mereka adalah umat-umat Rasulullah yang semasa hidup di alam dunia mereka mengecewakan baginda Rasulullah. Ibu-ibu malamun dibawa ngajina heuras we, wah mulai balik dak galak ieu mah kiai ge. Bo kajen heuras. Kula rek nanyakan ini hayang nu leuleus hayang nu heuras. Bo sakitu nini-ninina. Ya Allah. Tingali anu mengecewakan baginda Rasulullah. Khutbah yang terakhir Rasul sampaikan nyaeta ayat Allah wasiat pikeun umat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Eta teh wasiat Kangjeng Rasulullah, wanti-wanti Kangjeng Nabi wasiat ka urang sadayana. Di antarana umat Kangjeng Rasulullah jangan sampai mengecewakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana di antarana nomor kaiji wal ihsan. Nyaho wal ihsan saha? Wal ihsan teh dengekeun kupingkeun cek ulama ahli suluk.
jeung menurut ulama alit supiah isan di dia teh nyaeta umat Kangjeng Rasulullah, mereka yang dititipkan oleh Allah, dititipan ilmu, tapi ilmu nak teu dimanfaatkeun pikeun dirina, ilmu nak lain dijadikan hikmah, tapi ilmu nak dijadikan mujadalah. Wahai para kiai, wahai para ustad, ternyata lamun ningali kana wasiat Kangjeng Rasulullah, di antaranya umat Kangjeng Rasulullah yang mengecewakan baginda Rasulullah nyaeta kiai, ustad, ajengan, ustajah anu patukang tonggong ejeng ilmu nafikna. Ieu pepeling pikeun urang, sieun urang kiai anu teu diliek-liek acan jaga di poe kiamat ku Kangjeng Rasulullah karena urang mengecewakeun Kangjeng Rasulullah. Mana diantarana aya wae panpa ustad ustajah anu biwirna teureun-eureun maca Quran, biwirna teureun-eureun maca kitab, biwirna teureun-eureun magahan ngaji, bibirna teureun-eureun zikir, bibirna teureun-eureun nyaeta nalek kitab, bibirna teureun-eureun maca zikir jeung maca Quran, tapi ku eta bibirna teu saeutik masyarakat anu nyeri hatena gara-gara bibirna eta ustad jeung ustajah. Mangga kori datang, mangga bagi-bagi waktu aya setengah jam kula bieu mangga kori aya keneh abuya pan encan penceramah nya itu hampura ieu teh abuya nya. Lanjut ya lanjut, hemat waktu lanya. Mangka ku ayana kitu kula nyampaikeun wahai para kiai, wahai para ajengan, al ilmu haribun lil fatal muta'alai kasaili haribun fi makanil ali. Singkade ulah sampai anjeun mengecewakeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanas anjeun dipuja, hanas anjeun dihormat, hanas anjeun jadi kebanggaan masyarakat di alam duniana. Ada berwibawa dengan ilmuna, tapi engke jaga di akhirat ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu diliek-liek acan. Ku ayeuna kitu wahai para kiai, wahai para ajengan, singkade nomor kaijina tanamkan dina nalika anjeun istiqomah ku Allah dititipkeun di hiji lembur. Komo lamun ieu kiai anu ngarora kahade Kang, kahade Kasep, sing kade anjeun ngumbara supaya anjeun teh ulah mengecewakeun baginda Rasulullah, supaya anjeun piresepeun ieu masyarakat ngamemet jeung masyarakat eta mahabah ka anjeun kabeh, nurut ka anjeun kabeh, dibawa jadi umatan wasaton. Sing kade para kiai, para ajengan, kula nitip nomor kaiji gufrun li jahlil qaumi, nomor kadua waman ukatajhala. Sing kade lamun anjeun cicing di hiji lembur diistiqomahkeun ku Allah di hiji lembur, nomor kaijina jimat supaya anjeun salamat lulus anjeun dina nyaarkeun agama, jadi kebanggaan Rasulullah, jadi kebanggaan masyarakat. Nomor kaijina mihape urang teh kudu ngahampura kana jeung ngamaklum kana kabodohan eta ahli lembur. Ulah baperan jadi kiai, beusingan ke masyarakat naoge jadi baperan, pan asakit rakit meureun nya. Betul apa tidak? Hajung ke masyarakatna aya nu baperan teu kaopan, nyeleu status batur panas, nyeleu tatangga kabeli motor panas, nyeleu tatangga kabeli mobil panas, nyeleu tatangga kabeli sawah panas. Aing mah curiga ieu buah-buah sieu dijieuna lain tina taneuh, dijieuna tina taneuh Gunung Merapi jigana sieu mah. Oleh karenanya saya husnuzon para kiai, para ajengan anu aya di saantero ieu Tangerang jeung Banten, mudah-mudahan sing yakinlah bahwa inilah adalah ulama-ulama yang istiqomah, ajengan-ajengan yang istiqomah, para abuya-abuya yang istiqomah. Amin ya rabbal. Wayana kula menyampaikan, jujur saya ini orang Bogor, tapi saya akan menyampaikan, wahai orang-orang Banten,
wahai masyarakat rakyat Banten, wahai aparat para pejabat anu aya di Banten, entoh anda polisi ta, entoh anda abri ta, kupikeun jeung dengekeun, saya mohon anda jaga para kiai, para jengan, para abuya yang ada di santero Banten. Kenapa saya wasiat? Karena Indonesia sentral kekuatannya saat ini satu-satunya tinggal Banten doang. Jika Banten sekarang goyang, kalau Bantennya goyang, maka Indonesia ke depan akan hancur sehancur-hancurnya. Takbir. Wah, kasurupan aing. Doakeun dukung jaga guru kula abuya muh anu ti Cadasari jeung keluargana, abuya anu ti Caringin jeung keluargana, abuya ti Cisantri jeung keluargana, abuya Kurtubi jeung keluargana, oge abuya Pasar Kemis. Karena ini adalah paku-paku Banten. Jujur saya katakan, dari berbagai ratusan jalma-jalma anu menelaah ini negara Indonesia, ternyata kekuatan Islam dan kekuatan Indonesia ini tinggal hanya di Banten saja. Kalau Bantennya goyang, kalau para ulamanya diadu domba oleh orang-orang yang berpolitik, yang punya keinginan dan tujuan nyata kepribadian pribadi sendiri, maka saya khawatir Indonesia ini ke depan akan hancur. Oleh karenanya, aminan kusadayana, mudah-mudahan para ulamanya istiqomah, kiaina alalakur, ajengana alalakur, bersatu jadi kekuatan pakuna ya Indonesia. Allahumma ja'al ulama kaulama bani Israil nasrun minallah wa patung qariba basiril mu'minin qawi imanana wa tahhir qulubana warfa darajatina wa tawil umurana la taqtau jildi ila bidnillah la taqtau lahmi ila bidnillah la taqtau dami ila bidnillah la taqtau ruki ila bidnillah. Senantiasa Allah berikan kekuatan, amin ya rabbal nan malotot. Panawas tengikeun santri neng, anjeun itu generasi pakunya Banten. Mas santen niatna singka bener, ulah niat nungguan jodoh. Panayan gitu kami mah lah pokokna mah teu bisa ngaji ge teu naon kamerek mas santen hitung-hitung ngagedekeun awak we nungguan jodoh. Lamun anu niatna kitu engke di kobongna loba galau ti peuting ngalamun haju ngomong kieu ih kararasel asa yang curhat jeung asbak. Kadenge neng ngaji heula bae nya tehnya ulah waka hayang kawin buru-buru. Kadenge ya khusus anak-anak muda, parawan-parawan santriat ulah waka hayang kawin buru-burunya. Kunaon kitu kiai? Dengekeun nu mantak kula nyaraman ulah waka kawin hayang buru-buru karena zaman ayeuna mitoha jara rahat. Kiai nyaho ceuk saha aing nyeuleuh sinetron dina Indosiar. Haram jadul doang eta. Ya Allah, santri mah fokuskan hirsuna teh ya, hirsuna kana kitab, kana Al-Qur'an, kana ilmu. Insyaallah istimewa. Sok ta'alam fa inal ilma jainun li ali wa padun wa unwanun li kulli mamidi. Hartina nyaho teu. Hoyong terang hoyong. Nu masantren, nu ngaji, nu manggahan ngaji, ustad kiai jaminana istimewa ti Allah. Dengekeun. Kanyahokeun ku sadayana jalma nu rajin ngajina istimewa lan sampurna bagia dunia akhiratna. Lain nonong neng noleng nang dibalik merenan ya mah. Masya Allah di dunia loba rizkina
di akhirat jembar nikmatna. Amin atuh. Di dunia loba duitna, di akhirat asup ka surga. Wa ja'ala fi sakinah wa ja'ala fi sa'adah. Pak, keistimewaan anu sok ngaji mah dibere ku Allah teh hirupna teh araranteng saking antengna nu hadir hararees. Wa ja'ala fi sa'adah Pak, jaminan Allah bagia dunia akhirat. Eleh kabagiaan segala endah kesenangan ge Pak. Lamun geus diturunkeun ku Allah waridatul intibah tina eta cahaya ilmu. Ibu senang jasa. Ibu kula rek nanya keur waktu panganten anyar senang apa henteu? Jawab senang apa henteu? Bahagia apa henteu? Eleh kabagiaan Bu. Ku kaistimewaan ngaji mah kajenting panganten anyar keur waktu panganten anyar Pak bunga jasa Paknya. Mulai istilah ge kieu pandin. Aduh senangnya penganten baru leresnya. Ta eta eleh Pak ku waridah intibah ngaji mah. Lah cenah kiai ayeuna mah kami papan geus kalorot boro-boro papangantenan, boro-boro bagi aku papangantenan riweuh anu aya. Ih atuh ganti berarti laguna. Nya aduh pusingnya penganten butut. Kadituna meureun durut-dut. Aya supaya rame, hitung-hitung aing mah ngaramekeun ge nu ngaji mah guru aing ngabuya. Sok, aduh pusingnya penganten butut. Aduh, nyala pamajikan kersa mutut. Kurang kompak aing mah, nya. Ada sungut kos tutut, bujur teureun hitut. Aduh. Nu kitu ngaranna pamajikan tung sahur sia eta. Apa neta tung sahur ceng sia eta boga pamajikan. Tung sahur boga pamajikan ngaranna balerina cappuccino. Balerina cappuccino eta ya kawin jeung tung sahur menang sataun boga anak kembar ngaranna tralala tralolo. Ya, aju anu bungsu eta ngaranna krokodilo. Anu beungeut kos buaya. Korban TikTok haram jadah doh. Ya Allah. Lanjut. Tuh. Tingali Bapak Ibu nomor katiluna. Di antaranya orang-orang yang mengecewakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cep dak detik ayo repe. Oh, oke. Lain cenah ge aya anu ngaji marajin cenah ge. Aju tapina ieu pan cenah ceuk kiai bahagia. Rizkina bertambah loba duit tapi ieu ngaji mah ngaji teureun-eureun. Tapi ieu rizki teu daekeun menambah-nambah, teu daekeun meningkat usaha kieu bae. Berarti bohong eta hadis. Astagfirullahaladzim. Aya nu ngomong gitu ayanya. Besingana aya dengekeun. Besi aya nu ngomong lan cenah kiai ngabohong ongko cenah lamun rajin ngaji waja'ala fi sa'adah hirupna bahagia jembar rizkina. Tapi kami ieu geus ngaji kami sataun teureun-eureun nuturkeun kiai, nuturkeun lengkana ustazah, kami ngaji teureun-eureun istiqomah di majlis talim, tapi rezeki teu daekeun meningkat, usaha salaki kami kitu bae, malah-malah kalah nombokan untung eueuh. Dengekeun kupingkeun. Saur sa Ibnu Athaillah, rubbama manaaka rubbama atoka pamanaaka wa rubbama manaaka paatoka. Dengekeun. Kadang Allah mere rizki teh ngen salah kadarna, tapi anjeun digerakkeun ku Allah harokatul jawarih an ibadati, ngajina rajin, salat selalu di awal waktu bari berjamaah, tapi ieu rizkina nya henteu mendukung. Aya istilah koreh-koreh cok. Dengekeun bapak jeung ibu, ulah sampai kecewa dan bahkan sampai mengecewakan Gusti Allah, jeung sampai terpercaya kana hadis. Justru anu mantak anjeun saeutik di alam dunia diberi rizkinya tapi istiqomah ngaji,
istiqomah salat berjamaah rubbama manaka patoka ternyata Allah rek ngabeungharkeun maneh jaga di surga pangbeunghar-beungharna eleh sakabeh jalma kabeungharanana engke jaga di surga. Amin kitu nu ditukang ayeuna we kos hayang balangsak teh saumur-umurnya. Amin ya robbal. Terakhir yang jam 10 encan kori wae 40 menit. Nah encan abah engke abuya terakhir anu ngecewakeun Kangjeng Rasulullah anu dicatat tina kitab Sarah Ajaibul Alim diantarana nyaeta umat Kangjeng Rasulullah awewe ibu-ibu anu rajin mah ngaji tapi teureun-eureun nganyerikeun salakina. Cecengiran sih eta. Pokok selain jelema aing mah curiga ya teh. Jelema apa kuntilanak kitu nya. Cocoknya Pak. Aya di dia pamajikan anu sok maido ka salakina aya. Aya di dia pamajikan anu sok nganyerikeun ka salakina aya. Ulah sok ngecewakeun baginda Rasulullah. Rasul nyaheun kamaraneh kabeh diangkat martabat ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kari-kari jaga di poe kiamat ku Kangjeng Rasul teu diliuk-liuk acan sebab aranjeun arandika kabeh mengecewakeun ka Kangjeng Rasulullah. Ngaji mah rajin ngajina tapi teureun-eureun nganyerikeun, teureun-eureun ngahina jeung teureun-eureun nyeri hate salakina. Asik. Kom, aya ngaran kokom kitu hadi. Ya Allah. Dengekeun bapak-bapak ulah sok asa aing pangluhurna arasa di atas angin ku aing didukung jeung dibela-bela diangkat-angkat. Dengekeun kupingkeun tetepe pamajikan mah kapan kumaha salaki. Betul apa tidak? Bener apa ente? Ayo jawab supaya kadengieun ku salakina. Pan pamajikan mah kumaha salaki bener teu? Gampang salak pamajikan mah lamun hayang nurut mah kapan kumaha salakina. Ieu mah kadang-kadang aya teu nu sok ngahina pamajikanana. Aya teu nu sok ngagoreng-goreng pamajikanana. Aya teu salaki lamun nyeuleuh awewe di luar anu geulis terus nyeuleuh pamajikanana ngahina. Mah coba tuh cara si itu. Aya nu kitu aya. Dengekeun tangkurak salaki. Pamajikan urang ge bakal geulis lamun pamajikan urang dibere modal boga duit bikeun kabeh ka pamajikan supaya dandanan. Cocok teu? Iya bayah Kiai kulamah nu mantak balik di luar ge pamajikan kulamah dingin. Aya si eta salaki nu ngomong kitu eta kadenge ku aing dingin pamajikan kulamah. Dengekeun Mang, pada kudratnya 70% bahkan sampai 100% awewe mah kabeh ge tiis dingin bagaikan kulkas pintu 2. Kajian supaya kadenge entah ku salakina sok ngomong dingin ka pamajikan duruk ku dia mantak naon. Pamajikan mah awewe mah kabeh ge dingin bagaikan kulkas pintu 2 tapi lamun dibuka sagala endah aya di jerona. Aya susu, aya kacang, terus aya bihun, terus aya mayones. tung sahur pokona mah. Ya Allah. Geus lah pokona ngaji mangke ya Bu ya. Lanjut. Bo kula nitip ulah ngecewakeun Kangjeng Rasulullah sing husnuzon kanu jadi salaki sebab lamun urang suujon ka salaki terkadang salaki henteu berbuat ge engke bakal diwaris jadi berbuat rugina ka urang kabeh. Dengekeun sakali deui ibu sing husnuzon lamun urang husnuzon mah ka salaki jeung ka Gusti Allah kajen teuing salaki berbuat salah mangka Allah bakal mere taufik hidayah ku kasolehahana ieu pamajikan mangka salaki ge bakal soleh ku husnuzon urang kanu jadi salaki. Sakali deui
ulah sok nganggap jore kasalaki, sakali deui ulah sok suujon kasalaki. Lalaki mah kabeh ge setia kanu jadi pamajikanana. Bohong. Dengekeun besi teu percaya perlu dibuktikan perlu. Kadenge Pak Bi bohong cenah Pak. Lalaki mah kabeh ge setia besingan teu percaya kesetiaan lalaki. Jangankan melirik wanita lain, nyele kabel sataranjang ge teu wanyeun nyabak manehna mah. Atuh modar sama kasatrumeureunana balaon. Rabbana hablana min azwajina amin. Aminan atuh Pak supaya sarolehah pamajikan urang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Ya Robbal. Pak hayang teu ka surga cepet pangheulana hayang Pak. Ayo jawab jadi doa Pak. Aing mah kajen lah moal boson-boson nanya ka bapak-bapak kajen tara dijawab ge padahal mah aing kapok sabenerna mah mun nanya bapak-bapak. Teu di mana ongkoh arayaan jelemana tapi lamun ditanya ngahenen kos kobo modal. Bapak hayang ka surgana cepet Pak. Hayang lamun bapak hayang ka surga cepet. Bapak boga duit, boga ATM, boga motor, boga sawah, boga imah gedong, boga mobil mewah, bikeun ka pamajikan pasrahkeun kabeh. Pandengekeun ke jaga di poe kiamat teh dina qobdoh anu katilu, bahkan sampai nyeta tembus kana qobdoh anu kaopat. Diawali dengan tanjiji hadis aya suluhi kodim engke bakal aya pandi ditu teh bakal aya mahmilu Pak dihisab urang rek asup ka surga teh semakin sagala endah urang loba ejeung beunghar semakin lila engke asup ka surga. Coba lamun kabeh dibikeun ka pamajikan mah motor atas nama pamajikan, imah atas nama pamajikan, sawah atas nama pamajikan, mobil atas nama pamajikan. Dina nalika engke jaga dihisab maneh boga mobilin nu pamajikan cenah sanes nu abdi nami nage nami pamajikan. Oh motor teh nu pamajikan eta ge. Imah gedong atas nama pamajikan, sawah teh nu 2 hektar atas nama pamajikan. Jadi maneh teh boga naon henteu gerak asup ka surga teh heula tinggal oleh pamajikan Kang tungguan bodoh amat sia sarakah ke di alam dunia. Aduh kos lalagaan tapi kahartinya leresnya sok sing kahade Pak kula nitip ieu teh pasantren di antarana nu diwasiatkeun ku Kangjeng Rasulullah tah ieu teh pasantren Pak ieu wasiat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangka dina ieu wasiat teh lamun lewat istimdad mantikoh cek alimantek mah nyeta kumpul antara jamiun maniun munak nyeta munakisun motoridun tah ieu pasantren ieu. Ulah sampai ayeuna pasantren kurang teu diliek-liek acan Pak. Lamun ayeuna bapak boga anak 5, anak bapak eueuh nu dipasantrenkeun, mangka wayahna engke jaga di poe kiamat Pak. Moal aya anu bakal ngabela. Sebab anak kajen teuing ayeuna ngabungahkeun, belum tentu anak ngabela jaga di poe kiamat Pak. Bahkan sampai dipertanyakeun ku Gusti Allah jaga di poe kiamat. Mana harta jeung pakaya, mana pangkat jabatanana, mana anak jeung keluarga nu baheula dibangga-bangga. Layam paumalun wala banun ilaman atallaha biqalbin salim. Terkecuali anak nu dititipkeun ka pasantren, dititipkeun ka guruna, dieusian ku ilmu ku guruna, mangka eta anu bakal nyalametkeun ke jaga di poe kiamat. Hatur nuhun bungah ka jasa kula. Ieu masyarakat anu anakna dititipkeun di pasantren berarti anjeun akan terlepas daripada mengecewakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir hayulah urang iqrar ngadeheus ka Gusti Allah ulah sampai jadi jelema anu bedegong. Urang ikrarnya urang sebatkeun nami Kangjeng Rasul ulah sampai urang termasuk jalma-jalma nyeta anu bedegong ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakalimah kudu aya urang teh ngagagerok ka Gusti Allah Pak.
supaya orang ulah jadi jelema anu pang bedogong-bedogongna di alam dunia. Loba jelema iklan ka jelema tapi teu iklan ka Allah. Loba jelema anu boga permaksudan minta tulungna ka jelema tapi henteu minta tulung ka Gusti Allah. Iklan mah ka Allah heula, karak iklan ka manusia. Kumaha iklan ka Allah? Tengah peuting urang salat hajat ngadeheus ka Gusti Allah, angkat pandangan urang, ya musabibal asbab sambil biung pikdu saatin min saati. Ternyata jalama umat Kangjeng Rasul akhir zaman, bahkan sampai nabi-nabi pun yang terdahulu ia diangkat derajat, diistimewakan ku Allah Subhanahu wa taala lantaran naon? Lantaran as-shaim bin nahar wal qaim bil layal. Eta Nabi Allah Yusuf alaihissalam seorang budak bisa jadi jenderal dan bisa jadi presiden, menguasai Mesir karena 13 tahun Nabi Allah Yusuf alaihissalam riadoh as-shaim bin nahar wal qaim bil layal. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dimaksum tina dosa, Kangjeng Rasul unggal wengi ngadawamkeun nyeta qiyamul lail al-qaim bil layal. Oleh karenanya wahai para santri, man talabal ula sahirul layali, anjeun hayang jadi ustazah, hayang jadi jalma anu istimewa, ngangkat harkat martabat diri anjeun, ngangkat harkat martabat emak bapak jeung keluarga anjeun. Bangun tengah malam ulah kerek wae kahartos. Kaharti ayolah ikrar Pak terakhir sadayana. La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo Pak sadayana Pak. La ilaha tengenah kos dikirim mulut ya. La ilaha illallah Muhammad. Eling-eling dulur sakabeh kana ibadah tong campole, sebab urang bakal paeh dibungkus urang ku boe. Pak geus ngagojod mah geus moal bisa salat, moal bisa ngaji, moal bisa taat ka Gusti Allah. Lamun dibuka hijab cepil urang ku Gusti Allah, bakal kadenge eta nu di kuburan sing jarerit Pak, hayang dibalikeun deui ka alam dunia karena ngarasa kaduhung ke waktu di alam dunia. Salat dilalawarakeun, ngaji oge belang betong, ka kiai teresep, ka santri oge teu bangga, hirup carekaneun Gusti Allah. Ku ayeuna kitu Pak, samemeh ngajelepepeng anjeun jadi mayit. Sok ti ayeuna ambil kesempatan ti ayeuna Pak, ulah sampai anjeun mengecewakeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok sadayana la ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah Muhammad. Kamana jalan ka Jogja, ka dieu ka pasisian, kamana jalan ka surga, ka dieu ka pangajian. Bapak Ibu, niatan ti ayeuna Gusti abdi mah ngaji teh rek eureun maot. Lamun diniatan ngaji rek eureun maot, kajen teuing kaselangku teu damang, ku repot anu memang aya udur syar'i, mangka tetep pada hakikatna urang ngaji wae, hosna dipisahkeun roh jeung jasad maot yang ngaranna keadaan husnul khotimah, dihampura dosa, faizun ulul rosad, dicawi surga ku Allah. Kahartos sadayana terakhir la ilaha. Bismillah. Aya kajen suarana teu ngeunaheun ge. Ada Rasulullah Mang Epeh nyenget petasan. Nyenget tadi nyenget teu? Henteu di dieu mah nya. Henteu nya. Dagang mangkok na carangka paeh ge
teu penasaran memeh paeh nyabok mitoha. Minantu goblok ya tanya. Mudah-mudahan berkahna abuya para kiai para ajengan para santri urang sing boga minantu anu soleh tur soleha ngabungahkeun ka urang dunia akhirat amin amin. Terakhir jang kenang-kenangan hiji deui kajennya. Oke, kupingkeun salawe 25 meuli kertas di Cibedung awewe zaman ayeuna banget bodas bujur budug. Sakitu bae. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.